Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman ka genep dugi ka 7. Qala ngadawu saha Syekh Zaruk, wa mawazinuha ari pirang-pirang timbangana bid'ah eta salah satun ayat 3. Al awwalu ari anu kahijina eta ayung zoro yenta ditingali naon fil amri perkarana al muhdasi anu dianyarkeun. Fa ing syahida mangka lamun nyaksian lahu ka itu amril muhdas naon mu'dhamus syariati agung-agungna syariat wa asluha jeung asala syariat falaisa mangka henteu aya naon amril muhdas eta bibid'atin aran bid'ah. Wa ingkana jeung lamun aya naon amrul muhdas eta mimma tina perkara ya'ba anu nyegah naon ma zalika kana itu amril muhdas bikuli wajhin kalawan tiap-tiap wajah fahuwa mangka ari itu amril muhdas eta batilun batil wa dhalalun jeung tersesat. Wa ingkana jeung lamun aya naon amrul muhdas eta mimma tina perkara tarojaat anu bolak-balik fihi dina emma naon al adillatu pirang-pirang dalil watana walathu jeung ngengingkeun atau merkoleh kana itu emma naon asyubhatu perkara anu serupa wastawat jeung sami fihi dina emma naon al wujuhu pirang-pirang wajah uktubirat mangka diwilang-wilang atau diibaratkeun naon wujuhu pirang-pirang wajah nama. Fama mangka ari perkara tarojjaha anu jadi unggul naon ma min dzalika tina itu amril muhdas rujiat mangka dibalikeun naon wujuh ilaihi kana itu ma tana bidzalik. Al mizanu ari timbangan asani anu kadua eta iktibaru qawaidil a'immati milang-milang pirang-pirang qaidahna para imam wasalafil ummati jeung baheulana umat al-amilina anu ngamal sadaya bitoriqis sunnati kalawan jalan sunnah. Fama mangka ieu perkara khalafaha anu nyulayaan naon ma kana itu qawaidil a'immah bikulli wajhin kalawan tiap-tiap wajah fala ibrota mangka henteu aya jenisna ibarat eta maujud bihi kalawan ma. Wa ma ari perkara wafaqo anu ngakuran naon ma usulahum kana pirang-pirang dasarna itu a'immah wa salafil ummah fahuwa mangka ari umma eta hakun hak. Wa ini ikhtalafu sanajan beda-beda saha a'immah wa salafil ummah fihi dina itu ma far'an dina cabangna wa aslan jeung pokokna. Fakullun mangka ari tiap-tiap perkara yatba'u anu nuturkeun naon kullun aslahu kana asala kullun. Fakullun mangka ari tiap-tiap perkara eta yatba'u nuturkeun naon kullun aslahu kana asala kullun wa dalilahu jeung dalilna kullun. Wa qad waqa'a jeung bener-bener tumiba min qawaidihim tina pirang-pirang qaidahna a'immah naon annama sanyana perkara umila anu diamalkeun bihi kalawan ma saha as-salafu ulama salaf
wa tabi'ahum jeung nuturkeun ka salaf saha al khalafu ulama khalaf eta la yasihu henteu sah naon ayyakuna yenta aya naon ma eta bid'atan diaranan bid'ah wala madzmunatan jeung henteu anu dicela wama ari perkara tarokuhu anu ninggalkeun saha salaf kana emak bikuli wajhin kalawan tiap-tiap wajah wadihin anu jelas eta layasihu henteu sah naon ayyakuna yen ta aya naon ma eta sunnatan sunnah wala mahmudan jeung henteu dipuji wala mahmudan jeung henteu dipuji wama ari perkara asbatu anu netepkeun saha salaf aslahu kana asal nama walam yurid jeung henteu datang anhum ti salaf naon fi'luhu ngalakukeun itu emak faqala mangka ngadawuh saha Malikun Imam Malik ari emak eta bid'atun bid'ah li annahum karana saenyana salaf et lam yatrokuhu henteu ninggalkeun saha salaf ingma illa li amrin kron angin karana perkara ingdahum anu tetep ing dalem sanding dina sandingan salaf fihi dina ma wa qala jeung ngadawuh saha Asy-Syafi'i Imam Syafi'i laisa henteu aya naon ma eta bibid'atin aran bid'ah wa illam ya'mal senajan henteu ngalakukeun bihi kalawan ma saha as-salafu ulama salaf li anna tarakahum karana saenyana ninggalkeun salaf lil amali kana ngalakukeun bihi kalawan ma eta qad yakunu terkadang aya naon tarkahu eta li udrin karana aya halangan koma anu jumeneng naon udur bihim kalawan salaf fil waktu ing dalam hiji waktu au lima atawa krana perkara huwa anu ari emma eta afdalu leuwih utama minhu katimbang itu ma asbatu wal ahkamu ari pirang-pirang hukum eta ma'khudzatun dicandak minasyari'i tina syariat wa qad asbatahu jeung bener-bener netepkeun saha syari'ing ma minasyari'i ti Kanjeng Nabi anu syariat wa qad asbatahu jeung bener-bener netepkeun saha syari kana itu ma waqtalafu jeung berbeda pendapat atau ikhtilaf berbeda pendapat saha a'immah aidon halna deui fima dina perkara lam yurid anu henteu dugi lahu kana itu ummah minas sunnati tina sunnah naon muaridun perkara anu merlawanan nu ngalawan wala subhatun jeung henteu subhat faqala mangka ngadawuh saha Malikun Imam Malik bid'atun ari emma lam yurid lahu eta ngaran bid'ah wa qala jeung ngadawuh saha Asy-Syafi'i Imam Syafi'i laisa henteu aya naon emma halaman 7 eta bibid'atin ngaran bid'ah wastanada nyieun sandaran saha Syafi'i li hadisin kana hiji hadis ma ari perkara tarok tuhu anu ninggalkeun kuring kana emma lakum pikeun anjeun sadaya eta fahuwa mangkari emma eta afwun dihampura qala ngadawuh saha Syekh Zaruk wa ala hada jeung luhureun ieu mizan sani wa ala hada jeung eta luhureun ieu mizan sani
ikhtilafuhum ari perbedaana imam fi darbil idarati dina ngadamel organisasi jamaah wa dzikri jeung dikir bil jahri kalawan tarik wal jam'i jeung ngumpul wa doai jeung ngadoa id waroda karena datang fil hadisi dina hadis naon at-targhibu ngabungahkeun ngabubungah fihi dina itu dorbil idaroh ila akhirih walam yarid jeung henteu dugi anis salafi ti ulama salaf naon fi'luhu ngalakukeun itu dorbil idaroh ila akhirih summa kullu qailin tuluy ari tiap-tiap jalmi anu ngucap eta layakunu henteu aya saha kullu qail eta mubtadi'an jalma anu nyen bid'ah ingdal qaili disandingan jalmi anu ngucap anu sanes bimuqabilihi kalawan perbandingana itu qail li hukmihi kana hukumna itu qail bima kalawan perkara adahu anu ngadatangan kana itu qail ilaihi kana emma naon ijtihaduhu ijtihadna itu qail alladzi ijtihad la yajuzu hanu henteu kenging naon ta'addihi ngalewatan itu ijtihad wala yasihu jeung henteu sah lahu pikeun itu qail nu ieu naon alqaulu ngucap-ucapan bibutlami muqabilihi kalawan ngabatalkeun perbandingana qail liqiyami syubhatihi karena jumenengna subhatna atawa samarna itu muqabil walau kila jeung lamun diucapkeun naon bidzalika itu bibutlan la ada mangka yakti ngadatangkeun naon kil ila tabdi idil ummati kana ngaranan bid'ahna hiji umat kulliha tegesna sakabehna umat wa qad urifa jeung bener-bener dikanyahokeun naon anna hukmallahi ta'ala saenyana hukumna Allah ta'ala fi mujtahidil furi'i dina jalmi anu ngaijtihadan pirang-pirang cabang eta mah perkara adahu anu ngalianan kana itu mujtahid ilaihi adahu anu ngalianan kana itu mujtahid ilaihi kana emma naon ijtihaduhu ijtihadna mujtahid sawaun eta sami kulna ari yen tangucap urang sadaya al musibu ali jalmi anu bener anu ngabeneran nu bener eta wahidun hiji au muta'addidun atawa berbilangan wa qala jeung dawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusolliyanna tekenging salat nyaan saha ahadun hiji jalmi al asra kana salat asar illa fi bani quraidah ta angin di bani quraidah fa adrakahum tuluy manggih atau mendaka itu bani quraidah naon al asru salat asar fit tariqi dina jalan faqala maka ngucap sahabaduhum sebagian bani quraidah umirna diparentah kuring sadaya bil ajlati kalawan enggal-enggal salat wasallu jeung salat sahabani quraidah fit tariqi di jalan waqala jeung dawuh saakharuna kaum anu sanes umirna diparentah abdi sadaya bisolati kalawan salat hunaka dina ieu bani quraidah hapunten fa adrakahum tuluy mendaka kaum fa adrakahum tuluy mendaka itu sahabat sanes bani quraidah naon al asru salat asar fit tariqi di jalan faqala mangka ngadawuh sahabadum sebagian sahabat umirna diparentah abdi sadaya bil ajlati kalawan enggal-enggal salat wasallu jeung salat sahabat fit tariqi di jalan waqala jeung ngadawuh saakharuna sahabat anu sanes umirna diparentah abdi sadaya bisolati kalawan salat
hunaka dina ieu tempat Bani Quraidah fa akharu tuluy ngahirkeun sahabat walam ya'ba jeung henteu nyacat henteu nganggap awon saha kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wahidin luhureun hiji jalmi minhum ti sahabat padalla maka nuduhkeun naon zalika itu madkur naon zalika itu madkur atana lam ya'ba ala sihatil amali luhureun sahna ngamal bima kalawan perkara fuhima anu dipaham naon ma minasyari'i ti kanjeng Nabi anu syariat idza lam yakun dina nalikana henteu aya naon ma eta anhawan tina hawa nafsu. Penjelasan terkait pertimbangan ini bisa dikatakan bid'ah atau bukan. Klasifikasi ini bisa dikatakan bid'ah atau bukan. Di sini Syekh Zarruq ada 3 pertimbangan. Ada 3 pertimbangan. Yang pertama adalah al-awwalu ayung doro fil amril muhdas fa in syahida lahu mu'damus syariat wa asluha falaisa bibid'atin. Yang pertama adalah sesuatu yang sudah mengalami perubahan amril muhdas ini harus dikaji dulu. Harus dikaji dulu apabila masih berada dalam wilayah pokok-pokok syariat, mu'damus syariat, maka sesuatu itu bukan bid'ah. Falaisa bibid'atin. Sekalipun telah mengalami perubahan. Wa in kana mimma ya'ba dzalika bil wajhin. Walaupun sudah mengalami perubahan. Sekalipun sebaliknya apabila wa in kana mimma ya'ba dzalika bi kulli wajhin fa huwa batilun wa dhalalun. Dan sebaliknya apabila perubahan ini sudah tidak semakna dengan nilai-nilai pokok syariat, maka perubahan ini disebut bid'ah. Bahwa batilun wa dhalalun, ketika tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh syariat, bertentangan, maka fahuwa batilun wa dhalalun. Ini dikatakan wa in kana mimma tarajat fil adillah wa tanalatu asyubhat wa stawfihul wujuh utubirat wujuhuhu fama tarajaha min dzalika rujiyat ilaiha. Dan ketika perkara ini dirujukan, dikembalikan lagi kepada dalil-dalil, dan di sini juga ada subhat, ada pertentangan dan lain sebagainya, maka disamakan fihi al-wujuh utubirat wujuh. Maka di sini fama tarajaha min dzalika rujiyat ilahi. Di sini diambil perkara yang paling unggul, yang paling tinggi mana ketika dikembalikan kepada dalil lebih unggul ini lebih cenderung kepada bid'ah, maka ini bid'ah. Ketika lebih cenderung kepada bukan bid'ah, maka ini dikatakan bukan bid'ah. Al-mizanus tsani, pertimbangan yang kedua adalah iktibaru qawaidil a'immah wassalafil ummatil amilina bitoriki sunnah. Setiap perubahan amaliyah yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah umum yang telah dibangun oleh para imam mujtahid, madhab ulama dan ulama salafus sholih, dengan memperhatikan sunnah itu. Jadi melihat qawaidul imam dan ulama salaf yang telah mengamalkan sunnah, fama khalafaha bi kulli wajhin fal ibratabi, maka sesuatu yang bertolak belakang dengan kaidah para imam dengan tetap melihat sunnah, maka ini dikatakan bid'ah. Wa ma wafaqu usulahum fahuwa hakun, dan apabila sesuai dengan kaidah amaliyah, perubahan amilah tersebut masih sejalan dengan kaidah-kaidah umum para imam madhab dan ulama salafus sholih, maka perubahan ini dianggap benar, fahuwa hakun, bisa diterima dan bukan dikatakan bid'ah. Wa ini ikhtalafu fihi far'an wa aslan, walaupun di sini para ulama masih berbeda pendapat baik dalam segi furu atau asal, dalam cabang hukum atau pokok hukum. Fakulun yatba'u aslahu wa dalilahu, tapi semua ini tetap mengikuti asal dan dalilnya.
Tetap para ulama kaidah-kaidahnya ini tetap mengikuti usul dan dalil-dalilnya. Nah, waqad waqa'a min qawaidihim anna ma umila bi amala bihi as-salafu wa tabi'ahum khalaf la yasiu ayyakuna bid'atan wala madmuman. Bahwasanya setiap ibadah atau amaliyah yang dilakukan oleh ulama salaf dibenarkan dan diikuti oleh para ulama sesudahnya, maka ibadah tersebut termasuk sunnah yang mahmudah. Itulah la yasu ayakuna bid'atan. Segala sesuatu yang telah dilakukan oleh para ulama salaf dan diikuti ulama khulaf, maka itu tidak bisa dikatakan bid'ah atau bisa dikatakan sunnah dan juga bisa dikatakan terpuji. Maksudnya la yasu ayakuna bid'ah, tidak serta-merta ini dikatakan bid'ah atau madmum. Itu segala sesuatu yang dilakukan oleh para ulama dan diikuti oleh ulama khalaf, ini tidak bisa diartikan ini bid'ah dan ini tidak bisa diartikan ini madmum, tapi bisa dibenarkan, ini bisa dikatakan sunnah dan ini bisa dikatakan mahmudah. Wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasiu ayyakuna sunnatan wala mahmudan. Dan setiap amaliyah yang ada segala perkara yang ditinggalkan oleh para ulama salaf dengan segala dalil, segala wajahnya, maka di sini tidak juga bisa dikatakan sunnah atau mahmudah. Segala perkara yang ditinggalkan oleh para ulama salaf itu tidak sah ini dikatakan sunnah atau bid'ah. Wa ma asbatu aslahu walam yurid anhum fi'luhu faqala Malik. Dan ketika segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh para ulama tapi tidak ada dalil yang tidak disinggung, diterangkan dalam dalilnya, maka menurut Imam Malik ini dikatakan bid'ah. Segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh para ulama tapi tidak disinggung dalam dalil hadisnya, tapi mereka mengamalkan, menetapkan bahwa bid'ah itu dikatakan bid'ah. Karena alasannya menurut Imam Malik ini bid'ah. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin meninggalkan perkara tersebut kecuali ada satu alasan. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, segala amaliyah yang tidak pernah disinggung oleh hadis Nabi Muhammad, maka menurut Imam Syafi'i tidak bisa langsung dikatakan bid'ah, walaupun mereka belum mengamalkan. Karena setiap perkara yang ditinggalkan itu bisa saja mereka tidak melaksanakannya, qad yakunu liudrin qama bihim fil waqti aw lima huwa afdal minhu, karena ada suatu halangan tidak melakukannya atau karena melakukan suatu perkara yang lebih utama, suatu perkara yang sehingga mereka tidak bisa melakukan. Wal ahkamu ma'khudatun minasyari wa qad asbatahu. Tidak berlangsung dikatakan bid'ah berdasarkan hadis Rasul, karena segala hukum yang diambil itu dari kanjeng Nabi Muhammad. Segala itu dari kanjeng Nabi. Enggak mungkin setiap para ulama walaupun tidak melakukannya itu tidak diambil dari apa yang telah diutarakan oleh kanjeng Nabi. Waqtalafu ayatun fi ma lam yurid lahu minas sunnah mu'aridun wala syubhat. Dan berbeda lagi dalam suatu perkara yang tidak pernah disinggung dalam sunnah dan tidak ada perkara yang menghalangi. Wala subhatun faqala Malik bid'ah wa qala Syafi'i laisa bibid'atin wastanada li hadisin. Segala sesuatu yang tidak pernah ada disinggung dari hadis kanjeng Nabi dan tidak ada perkara yang intinya tidak ada dari kanjeng Nabi, wastana dari hadisin marataroktuhu lakum fahuwa akun.
Karena kenapa menurut Imam Syafi'i ini tidak dikatakan bid'ah? Karena segala sesuatu yang aku tinggalkan, yang belum pernah aku lakukan, bahwa afun itu dihampura. Mungkin karena kanjeng Nabi belum bisa melaksanakannya, ataupun ada alasan lain. Kola, dah di sini Syekh Zarur mengatakan wa ala hadza ikhtilafun fi darbil idarah wa dzikri bil jari wa jam. Nah, di sini makanya ada ikhtilaf ketika ada suatu hal yang baru, contoh membuat suatu organisasi dzikir dengan keras, berkumpul dan berdoa. Id waroda fi hadisi at-targhib, karena di sini ada hadis yang mengatakan supaya kita itu menyenangi hal-hal tersebut. Walam yurid ani salafi filu, tapi ulama salaf tidak melakukannya. Itu ulama salaf tidak melakukannya. Ulama salaf melakukannya. Terus summa kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qail bimuqabilihi hukmihi bima adahu ilaihi istihaduhu alladhi yajuzu ta'addihi wa la yasihu law al-qawlu bibutlan. Setiap orang yang berpendapat tentang suatu hukum ijtihad tidak bisa divonis sebagai pembuat bid'ah. Tidak bisa dikatakan itu. Setiap seorang mujtahid yang berpendapat tentang hukum ijtihadnya itu tidak bisa dikatakan orang yang menganggap bid'ah. Tidak bisa, atau tidak bisa dikatakan bahwasanya pendapatnya itu salah atau batal. Salah atau batal oleh pembandingnya. Karena apa? Karena jika hal itu dibolehkan, walau kila bidzalika, karena jika itu dibolehkan akan terjadi pembid'ahan terhadap umat secara keseluruhan. Berarti nanti ketika seorang berpendapat tentang suatu pendapat sesuai dengan ijtihadnya dikatakan bid'ah, maka orang lain bisa seenaknya mengatakan ini semuanya bid'ah. Ini semuanya wa qad urifa anna hukmallahi ta'ala fi mujtahidil furu ma adahu ilaihi ijtihaduhu. Padahal sebagaimana diketahui bahwa hukum Allah dalam hal-hal yang bersifat far'iyah, cabang, bukan akidah. Sawaun kulna musibu wahidun amutad, walaupun di sini baik di situ yang benarnya itu hanya satu orang atau orang banyak. Maka sekali lagi bahwa hukum Allah dalam hal-hal yang bersifat far'iyah, yang bersifat ijtihadi, bukan akidah, karena di situ banyak sekali mujtahid yang berbeda pendapat. Itu bukan faidah ketika furu. Ketika furu ma adahu ilahi ijtihaduhu. Baik di situ orang yang berijtihadnya yang benarnya cuma satu ataupun banyak. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada hadis yang menerangkan tentang bagaimana ijtihad seseorang itu tidak bisa dikatakan bid'ah oleh orang lain. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad pernah berkata kepada sahabatnya bahwasanya tidak boleh melaksanakan sholat asar kecuali di tanah Bani Quraidah. Maka para sahabat itu sebelum ke tanah sampai di tanah Quraidah, datanglah sholat asar. Maka sebagian para sahabat melaksanakan sholat asar walaupun belum sampai ke Bani Quraidah. Kenapa? Karena para sahabat berijtihad, kami diperintah untuk melaksanakan sholat secara cepat, langsung, enggal-enggal, yaitu wasolu fitur, dan mereka sholat di jalan sebelum. Dan wa qala akharuna umirna bis sholati hunaka, tapi sahabat yang lain tidak sholat di situ, tapi nanti sholatnya di tanah Quraidah. Fa akharu, mereka mengakhirkan. Nah, ada yang sholat ketika waktu sholat di jalan walaupun belum sampai Bani Quraidah tetap sholat. Ada yang mengikuti perintah Nabi untuk sholat di Bani Quraidah walaupun di situ sebelum ke Bani Quraidah sudah masuk waktu sholat. Nah, Kanjeng Nabi itu membenarkan yang mana? Walam yaba. Kanjeng Nabi tidak menganggap jelek keduanya bagus. Ala wahidin padahal dalika ala sihatil amal bima fuhima minasari. Ini menunjukkan bahwasanya sah beramal dengan apa yang mereka paham yang jelas tetap dari Kanjeng Nabi. Idza lam yakun an hawa, ketika pendapat tersebut, apa yang mereka pahami tersebut tidak didasari atas hawa nafsu. Jadi para sahabat
yang mengawalkan waktu walaupun belum di Bani Quraido, mereka tetap mengikuti Kanjeng Nabi, bukan membangkang, bukan berdasarkan hawa nafsu. Yang sholat di Bani Quraido diakhirkan itu bukan semata-mata mereka itu malas atau ingin mengakhirkan, ingin diakhir, tidak di awal waktu, tidak, karena dengan sesuai dengan perintah Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kesalahan, masih belajar, silahkan dibenarkan.